Selamat datang di episode 46. Selamat menyaksikan. Neta buduk, ngecret di bau. Kamu mana kita nyaca, botak, buduk. Tahun tuh tinggalin juga bedog. Nah, sama so, mana kita garua, so. Tuh orang bersih tuh buduk ngecret bau. Apa tuh? Anjir. Gedung. Alhamdulillah. Masa Allah itu anak. Nah, naon jika budak leutik we teh terekan gitu. Bisi labuh ya isukan kudu sakola deh. Mas, sare kitu sare. Sare. Naon deui? Aya wae eta budak. Anjir. Sia, akan. Bawa roka kolot sih. Wan, sholat subuh, Wan. Hai burung singkat undangan. Wan, udah mandi sekolah, udah sholatnya. Ya, udah sholat subuh. Ayo sekolah bisa kasihan. Ayo udah. Udah ya. Itu, tinggalin urut tengah dahar naon nih. Ayo udah sholat. Udah ya, udah. Udah. Ih, sekedul nih malas. Ayo udah. Ya gerak buku masa Allah, mau pelajari sebagian udah no kumpul ya penting lagi masa Allah. Ini acak-acakan kieuan. Dipunten nol wungkul eno ge makari ngagoreng eno puyuh sugan mah. Sing atuh jang belajar teh sing bener jang. Masa Allah ngan ulin weh. Tingali gerak ya Allah. Sabuku jadi 2 pelajaran. Matematika 0, PMP 0, bahasa Indonesia 0. IPS cuma tanda tanya ya naon itu. Ya saya gambar entui segala. Astagfirullah. Budak tersep oge ngagambar makin ngagambar entui atuh lain gambar. Anu bener ngagamarna masa Allah wan. Tinggal ya buku kumaha. Aneh gimana? Itu nu hoream teh saha? Guru apa urangnya? Naon gitu? Mana nunyin pertanyaan dijawab ku urang. Ngeunaan dipangajawabkeun. Geus dijawabkeun penteuna malah endog deh. Kok geus biasa mana mah penten enog ti baheula ge can megar-megar tak endogna. Mah atuh ieu teh. Ko mau teh mah lamun punten nol kieu we asa keueung. Kaning kudu ditanda tangan ke orang tua tih. Nya berekeun ka kolot maneh. Mah kita cari kanan deui. Sok moal diantar ku Tep. Geus nangis teh kudu diantar lah, bae lah.
Sarekan tugas can anggeus. Rek balik deui ka sakola. Sarekan ke teh. Rek balik geus ka imah, kantong sakola keneh. Kita nunggu ibu urang, yan. Kantongna ka mana Rajat? Nah, tuh sarekan. Woi, tidak mana teh asup pelajaran. Tayang mana ku Pak Amir. Mana pohorul? Tengah gawan tugas. Tasah sudah. Sudah mana mah boga PR teh lain magawean. Atuh niron tadi teh ka urang mana mah. Percuma orang kemarin marung katanya ngelatih hiji, 2, antu 0, hiji deui. Sakitu ge leung atuh teuy. Boga nilai dari badan tepisan kurang ke apa istilahnya adat Pak Amir tak ibi mana teh disusulan ku Bu EM. Waduh mana mah Make waduh di itu mah liburan ke sekolah. ya di sekolah di ditu ngobrol jeung guru. Mau beda ka indung urang ke orang carekan. Yang aya PR mah balik sekolah teh gawean heula gampang ulin mah. Ngatur ke sekolah di urang mah. Ya di ditu di sekolah gimana? Awartel tadi. Naon? Telepon si Bunda tah. Oh gitu. Ya anu deket sekolahan teh gini, wartel Bitati. Ngatur. Kemarin si Bunda cerik tah, urang ngadenge. Aduh. Oke, waduh cerik si Bunda, si Rajana banger sudah. Ke sekolah atunya. Dan Atuh barang. pajarkeun baturna. Oh gitu. Mana? Doi. Kaman hari mana? Sekolah. Da usah sah di sekolah ge. Ini urang ke guru. Gerena ge rapat barali kabeh. Ya tas mana orang di bawah. Sidang sama. Awas ya lu aing mau. Bukan kurang lah. Bro. Ya, bro. Emang jalan. Jadi sezet ya. Ayo main urangan ah. Ya. Pak Eta, ngenaeun. Soy, Non, orang gerpeti bisa si Spiderman aja. di mana? Aku saja. Di kekelatakan. Ya. Gitu juga sih Bapak. Terus gua sudah main itu. Hampir kira. Ya. Bang aja. Allah. Iwan balik Wan. Orang sing cari kanan Ayo balik ya. Oke, urut. Balik Terus kelut. Spider. Oh ini aya budak SD. si Wawan. Salim. Salim kak ya. Kalanjut teh salim kalau lu kolot teh. Salim. Balik atuh. Jadi tuh imah budak SD tuh jangan tuh. Ya. Nah, Kenaon? Nilai urang dong. Ini kok tiga nu kakarek we penteun nol mana mah. biasa lagi 0. Kalem we atuh biasana ge da. Ini kok jam madud gitu. Masalah anak kudu ditanda tangan orang tua, Rul.
Belegu gimana? Belegu. Bener belegu gimana? Kurang ahli. Bener belegu pisan. Mana coba tanah? Kunang kedung. Iya. Endog, baca kanan. Hay ngadenge. Cing tuh cuang naon eta? Ngadenge kan? Hay ngadenge gitu. Jawablah pertanyaan ini dengan benar dan tepat. Binatang apa yang memiliki kaki 1000? Jawabannya benar. Benar, Wan. Pinter. Pintar. 2. Binatang apa yang memiliki cadangan air? Jawabannya benar. Ranking gigi di kelas. Asli. Tepat pisan, Wan. Tio. Non. Kecubung. Kecubung naon? Kecubung adalah tepat. Kecubung teh naon? Kecubung non. Buyur gitu. Buyur ada ieu mah guru nanyain pertanyaanna, urang ngajawabna. Kecebong. Ai nilai barat. Kecebong adalah tepat. Nilainya endog tah. Bener sama Wan. Bener pisan, Wan. Aslina. Ieu mah kudu diomean teuy. Urang mah Dey, urang ngajawab. Bener kan teuy? Oh, siap. Tong disuekeun tuh. Oh, wah, tenang, Irul. Kalem, Wan. Wes aya. Kamu kumaha? Jero. Di tangan orang Tulis tua. teuy. Nih, yuk. Sok. Ya, tempokeun dia, Wan. Pos dia. Kalem, Wan. Mana ulah sieun di babukan, ulah sieun dicarekan. Tah. Pokokna mah kalem, Wan. Iya, Kalem. tempokeun. Ulah sieun carekan, ulah sieun dibabukan ku indung. Tah, Pokokna mah aman. aman. Bukan dikumpulkan deui. Ya. Tuh. Oh. Ya. Tah, Oh. tambahan aja teuy. 10. Balener kabeh tuh. Benar tepat deh. Cuma pagawean urangnya teh. Kudu di tangan orang tua. Benar indeng orang pasti wasyeri ieu mah. Balik aja. Balik aja, Wan. Ayo Kang balik lah, coba berekeun lah. Ayo. Cenah ditanda tanganin lah. Ayo atuh. Nuhun gitu. Nuhun Rul. Gede. Ayo antepan. Coba teuy. Coba teuy. Ayo, iya dua tuh. Assalamualaikum. Mah. Sabrodo. Kawan. Tadi nilainya 10 enak mah. Nya. Tinggal. Halus gitu 10-nya. Mah, punten. Tah, ieu kedah ditanda tangan ke orang tua saur guru teh. Nya. Ya, tong hilap mah tanda tangan. Insyaallah. Nilainya 10. Kita muridna bunuh bodoh apa guruna nu bodoh gitu. 10 yang kuno nanya. Tapi na jawabanna ge teh baleuneur kabeh. Oh, bener ya ngaporong teh. Halus ya. Halus. Dulu eta. Loba-loba teh bajuna dina karanjang. Wah, ada asup-asupkeun teh dibeli. Yang arek atuh, yang semoga duit dibeli. Tih, eta teh karanjang peran dibelanja, lain wadah runtah. Heuh atuh arek tenang. Dibeli. Bener ya. Bener. Nah, kita atuh halus. Anu tos kalebetkeun acikna kana karanyang, tong hilap di pesernya. Hayu burukeun di peser, tong disimpen hungkul. Beli sih, hah? Asupun ke karanjang teh jangan belanja, lain yang wadah runtah. Beli sih teh Semar. Diwati. Iya apa atas meser. Tuh, nu can meser mah tuh. Eta. Oh. Assalamualaikum. Salam. Hah? Neng, neng pas lagi teh jam sakieu sakola teh. Nya tadi teh guruna rarapat terus dipiwarang euy. Nya kitu. Nya. Teu bohong. Tadi beneran mah. Tapi tadi teh itu dipiwarang ngerjakeun PR cenah cuk guruna teh. Terus kerja kelompok sareng rerencangan sabangku. Oh, bade sareng saha neng? Ke sareng emar didinya mah. Oh, nya sok. Cinta sila acuk. Nya tuh. Bisi bade mah heula, mama tos masak. Iya. Ini teh bener teh budak teh.
Nilai 10. Hah? Nah. Enggak acis atuh. Naon atuh acis? Ngajeng jajan. Bedah nilainya 10-nya. Ya, Bagus atuh tah. Itu baru anak mamahnya. Ya, Tapi siaran heula. Ye. Sok siaran heula, untuk di siaran mau dipasihan. Ye. Siaran pokoknya mah. Gitu. Nya pan ulah loba kutu lalaki. Tapi artosna ge kudu sarua kos nilai 10. Nya insyaallah ka dipasihan. Kita mah kutu teh bina-bina teuing atuh budak teh lalaki-lalaki. Teh pati si Utep. Sering diangir jang. Ulah sare jeung si Utep atuh lah amang jeung si Utep. Jeung teh Wati amang nanya. Lamun minjem topina teh sok Oh, sok aya. Kutu tumila atas si Utep masuk ayaan. Mere. Mau ada gitu. Bila sarua meureun anu panjang buuk nama. Nya ulah gogoleran deukeut teh moal itu di deketan mal ngarayap kutu mah. Hiber. Oh, emang hiber ejang-jangan amalin Japati. Bisa ini hiber. Ya aja ditambah carita sebenarnya di Japati. Entos mah. Kira anu mantu. Oh, geus atuh. Geus rapikan di tas. La ilaha illallah. Itu jang naon di cis teh? Ya jeung jajan Nilai nilainya 10 bagus anak mama, pinter. Gitu kan. Kita 10 teh mah gedena pangleutikna. Hah? Tanda tanganna nya? Nya 10 teh mah gedena pangleutikna jang. Hah? Pangleutikna panggedena 10 teh. Pangalitan panggedena. Astagfirullahaladzim, eta si bawahnya. Abang ka itu. Mar, coba Wati nambut ketretan emak. Wios, sedih tukang Mar. Wios. Nambutnya. Ada. Eman, tambah rojak. Tuh di eta mah sanes eman nu nuliskeuna. Lain. Entong atuh tong dibacaan. Mar tambah rojaknya tapi mentos dicaret tuh. Sanes aya nu teu acan dicaret. Untung ada kenapa salah. Ih, aya Mar tambah cecip. Tuh aya tulisan cecip. Aduh, jangan cecipan teh dihapus. Nyoba. Si Acecep teh bagus. Oh, teh. Cecep mah da bagana ge kasadayana. Tuh kamar hungkul. Cecep masak baget kasasaha oge emat. Kamar hungkul. Pas kamari ge emak teh gebis. Terus dibantosan ku Acecep sugan emak teh si Utep nu ngakiekeun teh mah bunga Utep. Oh nya pek teh si Acecep coba kita teh. Atuh lagi. Gelis teh kumaha gelis teh. Tungguan ka mana? Tungguan kurang. Kurang baru lagi tungguan apa tadi? Jak, nah mana balik teh heula? Ah, ini lah pelajaran matematika. Udah saru orang kira lieur matematika ge, Jak. Mana ngajak mana bareng? Enggak. Bareng naon ah. Opatan anu motor. Piraku. Orang urang naik di mana? Sinta emang bisa dina knalpot. Daik kitu teh. Entu lah. Knalpot panas. Salah hideung. Hideung gawe knalpot. Luar kan. Atuh Jak, urang balik. Ah urang mah kadang digina, meeting ngali. Tuh, kurang ya. Bujang. Naon maneh? Iya, Jak. Lu masih. Itu bukan tanggal lewe. Yang mes arwana geus. Jak. Hai urang uli. Atuh we buat urang. Naon tuh? Si Lon boga duit. Itu meuning urang haus tuh bual numpang. Atuh geus pangmelikeun es we. Ya. On, kita jeung si Arum. Bro. Meuli es, Bro. Moal ajak berangga di dia. Ya mah itu tuh. Itu. Lu hai itu lu. Ayo rumah jeung mana teh opatan. Mumpung ah sono di dia di sarua. Taruh. Geus mane we wan. Jeung si Oyok. Bae we wan lu aduh urang meuli es.
Balapan ya, ibu tanah yang bang di dia. Motor orang. Motor kebecat. Rusak ya motor mana iya tuh tong bos. Jangan tuh gitu mana kita terbing untuk bedog. Tong gitu rusak atuh. Ngambut Gitu. Ulah. Terus ajak dulu. Tong cicing dia sadarkeun deui. Bro, ajak bro. Ayo bro. Beri rusak. Iya, cuman kita udah cicing Kurang jajanan kemana? Kurang lebih kurangnya. Murad. Kamara anak jang? Amang. Jajan lu. Ayang. Kemana tapi? Awet kan. Sok. Kemana we, Wan? Naon harewasan kitu lain naon? Kamu Naon jang? Kemana we? hipu. Hipu. Tah parang hipu mah yeuh, hayang dibengkong meureuh ku aing ka dieu sia. Ka dieu sia wawan. Ka dieu sia wawan, ka dieu sia. Dibengkong ku aing sia. Dibengkong sia ka dieu. Galak dia mun ayo. Naon tuh Kobrolan teh mending kudu jauh-jauh. Mana pas baik tinggal si Odong tuh di jalan? Si Odong. Henteu. Kurang kebenaran pas balikin si Edi panggilin si Odong anjing makiwan. Udah balaga ya nama. Si Odong dinya seorang mambu lah. Jeung si eta teh lah. Mana nyaho teh si eta mah teu neurak. Teulan oge. Tetapi aing teu ngeunah jak dipakeun kitu mah. Percuma jeung si Odong mah. Kamari ku aing ditenggeuh kitu naon. Daripada main ditenggeulan da percuma si eta mah ditenggeulan oge moal neurak. Kita teh kudu tawuran-tawuran deui. Capek meureunan dicarekan ku kolot aing geus embung deui mantakan. Tapi aing masih enak keneh euy bieu teh. Asli aing teu ngeunah. Lah. Jeung si Odong. Nah, mana? Bejat. Ento, tipu. Mana tuh buduk tinggal itu. Lah, untuk jika bedog. Mana tongos? Tuh orang mana tongos tuh di mana tongos mah tuh. Coba. Tongos kantong kieu. Beta hideung. Bukan hideung. Buduk. Nah. Tuh orang berani. Recah. Baik kali ewang. Kurangan atuh. Aus motor teh. Bisaannya. Bisaan. Aus pisan. Mana bisa gitu ah? Sepeda agak bisa mana? Si Wawan majarkeun teh sapeda meureunnan eta teh. Wan. Naon jak? Oh, eta si Aru abu. Abu naon? Lah motor. Motor saha? Motor mana? Mana?
kagak bros. Wadaw, diomongin, terserahnya. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya. Tamponya di like, comment, and subscribe. Hatur nuhun.